Ari anu disebut qanaah teh nyaeta wahiyar ridho bil yasiri minal ato, ridho kana saneskara anu ku Gusti dipaparinkeun sok sanajan teu pira atawa teu ngeunah karasana ku syahwat kahayang urang. Qanaah teh estuning salawasna kana naon paparin ti Gusti teh teu weleh we dipikasuka, disyukuran, ditarimakeun kalawan kasugemaan. Bari rumasa tur hate teh cumarita, keur aing mah boro nyieun anu hade, dalah nyieun nu goreng oge can karuhan bisa. Inti pokok anu disebut qanaah teh ngarasa sugema hate ku saeutikna anu dipaparin ku Allah ka urang. Nah tina mangrupa dahareun atawa papakean atawa patempatan. Lamun tina rupi dahareun teh mah kieu, karo uyah teu weleh bungah, pareng jeung asin ge seuri. Jeung tarasi oge suka ati, aya deungeunna sugema, taya deungeunna oge lugina. Sagung wungkul oge segut, ngopi huy oge jadi. Ngarot susu hayu cai enteh boleh, cai atah oge iya. Nya kitu deui dina papakean, make samping gilig pareng di calana sugema, di pantalon mah komo, di sapari suka seuri. Rasa bangga lamun di jas, bus di baju syukur, rap ka meja bangga, make kain poleng oge boleh, make balacu ge hayu, di kaos oblong ge atoh, di sendal capit ge seuri, di kabaya iyah, di rok atoh, di cindung nuhun. Syukur mun pareng digelung, rap daster teu weleh seger. Nu penting katutupan aurat, bari hirup teu walurat, dapon nolak sebel anu ningali, asal bersih we teu kuleuheut. Nya kitu deui dina patempatan pon pila lagi. Tara hareudang bayeungjang adu belajar anjuk hutang. Dina ranjang rasa senang, luhur kasur muji syukur. Ngampar samak ge sugema, calik di payun hayu, di tukang ge teu weleh bunga. Lalega iyah pasered-sered oge boleh, dapon cumpon kawajiban teu hayang kaleulewihan. Hirup boga pamadegan, mun Allah teu maparinkeun nu aya ku aing rek ditarimakeun. Sawangsulna mun Allah ngidinan hamo leupas tina syukuran. Pahing sedih ku nu lain milik, pantrang susah ku barang nu ulah. Nyaah teuing pipikiran mikahayang anu teu diijinan. Cerik-cerik balilihan mikir nu lain bagian. Paingan pidauh Syekh Ibnu Athaillah dina kitab Hikam geuningan, ari usaha anjeun dina perkara anu ku Allah moal dipaparinkeun, eta buahna ngan ukur capek. Jeung ari cicing anjeun teu usaha padahal Allah rek ngersakeun, eta buahna teh tamahana atanapi dosa. Anu matak dina sagala rupa pagawean urang kudu didadasaran ku karna Allah. Bari ku urang ukur nu payus, ulah sok ngalajur nafsu ngumbar kahayang, anggur ditarimakeun naon anu ku Allah dipaparinkeun. Ulah ari anu jauh dijugjug, anu anggang diudag-udag, ari anu aya teu disyukuran.